Ya, jadi ieu kula keur ngobrol jeung aki-aki anu umurna 100 tahunan leuwih. Urang Baduy. Ieu teh keur di kampung Baduy luar kula teh. Sanggaran teh Ki? Urang Heeh. Acang. Acang, Aki Acang, umurna 100 tahun. Ieu pangalamannos ka mana meuni? Ka mana we Ki? Ulin teh harita teh keur ngora teh. Saya bangsa Garut Garut. Cianjur maka itu Tasik Majalaya kaki. Wah hebat tuh geus ka Majalaya, ka Ciamis, Tasik, Garut, geus ka Papai. Di raga ulin nya kinya. Ulin we. Mangai orang Neangan papadaman Nusa. Ayo orang perbaca neangan ieu neangan itu. Neangan seperti orang papada. Manusa. Oh, neangan geduluran. Seperti orang kayana deh. Baheula jeung ayeuna lain deui. Lain dini kumaki maksudna Ki? Nya maksudna dina ieu dina bangsa budak ulin ya. Contohna kumaha baheula? Ya. Ai baheula masih pata orang pakarang teh di jero hate. Ayeuna mah sengajan parbasangeun sagede kitu ge boga babawaan pake percaya. Oh dia. Jawana pake unggul eta teh dieun. Tapi anu aya di jero ati sono bari urang teu beunang di kamana mana. Jadi senjata cek zaman baheula mah dina hate. Senjata kasalamatan ayeuna boga senjata leutik ge ditembreh-tembreh budak ayeuna mah. Carana boga parbot tah. Oh, parabot. Sagede kitu tah. Pakarang khususnya mah. Mampu. Kadang-kadang mah teh leungit etana. Wah masina teh. Eueuh eusina leungit etana. Tapi aya di hati sono bari urang. Dican eta mah korban urang mal ka manehna. Pakarang maya di jero ata urang ieu nu kakuatan. Jadi pakarang teh cek urang Baduy cek si Aki. Pakarang teh kakuatan teh lain aya dina parabot, tapi aya dina hate sanubari urang. Gitu. Termasuk si Aki baheula loba nu bogo. Eta mah nu bogo lain neangan ka bogo nya kinya. Lain bogo dikasih Aki. Udah gitu. Lineangan kabogoi. Iya lain da aya dina hate gitu. Kekuatan mah jadi kekuatan teh ada di dina hate. Kekuatan tuh ada di dalam hati kata si Aki mah. Sok meuki. Di kumaha bae ge nu ka mana bae ge. Ya orang sifat nulung ngabantu paribasa itu nama ku biaya ku bukti caranya itu teu bisa. Tapi suruh pidoa reka mana bae ge. Doakeun musai mereka salamet. Cager bager nyata perjalanan rayasa ulah aya sindir sampai sinang silok. Nah, eta tikolot. Jadi cager bager. Tah reka mana bae ge. Pan urang teh dibere doa sakali mah pan susah. Ku kolot. Eta urang teh kita setan. Minta doa tikolot. Kita paribasa salamet ulah aya itu di perjalanan. Dan eta urang nyata diledakeun gitu. Jadi intina mah rek mana oge menang doa tikolot pasti bakal cager bager salamet di perjalanan lain ku pakarang ku parabot cek si Aki tapi ku doa matak init-initan kudu minta doa jika mana wae oh kitu nya kinya nya kitu ta eta teh naon teh falsafah hirup anu ngakibatkeun urang jadi buliga hate tentrem termasuk sababiana si Aki panjang yuswa buliga hatena gitu oh bayu urang iya aya iya itu cukup tapi sifat urang teu minta doa teu minta panjurung tikolot teu jadi masalah bener tetap kita selalu aya kuberana nang kuberan teh korban iya masa kuda kemana ge minta doa masa urang kanu kukumah ge ai sifatna urang jalanan bener mah doa
bajeg sing mulus sayu berkah Deket. salamet jauh balaina deket panjang duriatna adoakeunana ieu urang wah lamun urang galin panger main basa doang urang itu da basa urang tadi hayang dijabah hayang dipercaya iya itu gah kalau pun situ barang kadek sama henteu mun barang kadek mah hayang teurat gitu. tapi Doa, doa kan mana ge maka ke doakeun ka mana ge bisa aya paribasa pancabaya di perjalanan cek wae nama teh di mana gogoda coba ayo mama bisa ngaliwatan makawasa tetep urang jande kumaha keur di baku rumah nu makawasa Mau kawasa. Adia di dia di lemur ieu di Kanekes can geus areueuh nu saumur jeung akinya. eueuh Aki jeung nini hungkulnya 100 genep tahunan teh nya. ini ge masih anyar Anyar keneh. Ari kadaharan naon wae aki kana mesti kuat kitu dahar anu bangsa ieu naon anu di leuweung atawa tutumbuhan naon. di daerah mana nu kepanggil bae urang Anu kapanggih wae asal dahar asal abus nya. Penting mah nikmat syukuran gitu ki. Syukuran ka Gusti nu Maha Suci ta eta sababiahna. Jadi nikmat teh dahar mah anu kapanggih we naon cenah. Teu mikiran teu kapikirannya dahar gitu ki ja. kayen teh bahasa lamun dahar teh mah lauk loba sangu pagal ieu itu bu tapi tetep urang sifatna urang anu di dahar ku urang bantu redo menjadi mamara Anu dah terido nu merena teh jadi mamala ka urang cek si Aki mah. Kudu nu redo ta eta jampeun salajengna palawargi Kang Abay gitu. Cingsot eta sadayana ta ieu bumi-bumi ieu bumi-bumi man. Bumi-bumi di Baduluar ieu di Kanekes tuh saya. Jadi urang keur ngariung pasosore pasosonten jeung si Aki Acang. Acang tuh ngaran Sunda asli. Sakitu panginten pamiarsanya ya oleh-oleh ti Baduy ya ti Wacana Nusantara sampurasun sampai sampai